Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wan nisyan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'abbad bi mu'jizatil Qur'an sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi dawil wilayati wal ihsan. Eta umur kalengkeun itu mah geter atuh mah. Amma ba'd. Kalau gondrong ya. Faqad qala Allah ta'ala fi mahkamihil kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin ta'ammudan bi dzikrihi wa ta'ammudan bi tilawatihi bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala liyabtaliyal mu'mina wa ma yabtalihi illa li karamatihi alaihi. Al-hadis. Puja sirareng puji hayu urang pancatkeun ka Allah Rabbunal Ghafur. Shalawat sirareng salamna mugi tetep terlimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi tercinta, Nabi akhir zaman, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabiin tabiat, insyaallah dugi ka urang sadaya salah hormat mantena anu mudah-mudahan urang kenging syafaatul udma di dunia fara dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal Amin. Ma'azirul muslimin rahimakumullah. Sadajana sim kuring ngeraskeun kana sapatah kata atanapi dua patah katana. Sim kuring hoyong heula da dihapunten. Da sim kuring rumaos jalmi anu pinuh ku dosa. Seueur patali dosa sareng marantena sareng sadaya saderek anu aya di dieu. Atuh sim kuring di dieu hoyong heula da dihapunten tina antawis dosa berdosa ageng alir karaos anu teu karaos kumaha kinten-kinten ngapunten. Nuhun alhamdulillah kanggo primpawal sim kuring teu kantos disuhunkeun deui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dina tema ieu acara tamrinan tema Pray for Cianjur. Pray for Cianjur, berdoa untuk Cianjur. Kusabab berdoa untuk Cianjur, jadi dia umumkeun ka sadayana teu ka sakabeh Cianjur tapi ka sakabeh masyarakat anu aya di mana we Sukabumi, Jakarta, Bandung mana we anu kageunaan musibah hayu urang sadayana doakeun ka urang sadayana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi eta seandainya lamun jalma-jalma anu jalmi-jalmi eta anu kageunaan musibah nyaeta gempa, longsor, tsunami naon teh lamun dibarengan eta ku Allah yakin nyoba eta ka eta jalmi anu kageunaan musibah dibarengan ku urang takwa yakin Allah bakal mukakeun pintu kaberkahan ka urang sadaya. Sakumaha bilau Allah dina Al-Qur'an, walau anna ahlal qura ay ahlal baldah ay ahlul wilayah, dirinya maksud dirinya sanes kali kampung unggul, sanes kali kampung, sanes kali negara, tapi ka ahli jalmi anu beriman amanu wa taqaw
alaihim barokati minas samai wal ardh. Bari jeung eta imankeun jalma anu ahli kampung eta imankeun ka Gusti Allah, takwa ka Gusti Allah eta jalma anu ariman teh. Lafatahna alaihim barokati minas samai wal ardh. Yakti Allah bakal mukakeun ka eta jalma anu beriman, bertakwa, nyaeta pintu kaberkahan. Naon anu di langit bakal diturunkeun, anu di bumi bakal dikaluarkeun. Asal nyaeta ngimankeun tak wah. Anu mudah-mudahan tapi insya Allah simkuring percanten ke orang Cianjur, orang Sukabumi, orang Bandung, saya nanti pesantren anu tiasa sangat didik kacal-jalmi anu teu acan terangkan agama. Leres gitu. Maka dirinya dawuh kanjeng Nabi, innallaha ta'ala la yabtaliyal mu'mina wa ma yabtalihi illa likaromatihi alaihi. Innallaha ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala liyabtaliyal mu'mina, yakti bakal nyoba Allah al mu'mina kana mu'min ka mu'min rek mu'min bari mu'min eta teh ngimankeun. Da aya geuning aya nama mu'min tapi teu ngimankeun, sapertikeun aya dina KTP nama Islam tapi salat arang ae. Leres gitu kita. Wa ma yabtalihi lika illa likaromatihi alaihi. Jeung teu sapati-pati Allah nyoba ka eta hiji mukmin ka mukmin anu ngimankeun illa likaromatihi alaihi. Angin eta teh kacobaan ku Gusti Allah teh bakal ngamuliakeun ka eta jalmi-jalmi. Eta jalmi-jalmi anu dicoba ku Allah nyaeta kana mukmin anu ngimankeun. Jadi dirinya tong salah tinggal urang lamun nyoba Gusti Allah ka kafir eta mah lain nyoba disebutna, tapi eta mah siksaan di Gusti Allah ka eta kafir. Takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Cianjur ayeuna sering terkena gempa. Kamarinya eta pertama gempa di Cugenang teh seberapa? Koma seberapa teh? 5,8. 5,6 gempa di Cianjur Cugenang. Sehingga dirinya masyarakat dirinya pondok pesantren seueur anu katimpaan musibahna dina naon? Bumi anu arancur, pesantren anu arancur. Eta ge musibah, sanes musibah ka awak urang hungkul, tapi musibah ka jalmi ka anu lamun bumi eta rugrug. Sadayana eta musibah kan ka urang. Nya eta naon musibahna eta naon make pangna disebut imah anu rugrug dijadikeun musibah atuh kumaha lamun urang teu boga duit eta teh jangan bangun deui pesantren hese aya nama donasi aya nama loba jalma-jalma anu teresep ka pesantren. Misalkan jelma aya nama naon jelma beres keluar sekolah langsung di asupkeun gawe. Padahal naon? Wah, cenah urang penggora keneh ayeuna jing duit jing cenah. Jang modal kawin gitu. Jang modal kawin teh duit teh cukup duit. Urang butuh ku ilmu. Nyaeta pamajikan kudu ilmuwan ku urang. Misalkan pamajikan anu teu nyahoan dina head nipas dina bab fikih anu ngajadikeun eta naon? Ilmu jang kawewe. Lamun erek gitu lalaki anu gawe bari teu manehna teh bisa ilmu fikih pek titipkeun ka ajengan-ajengan setempat dirinya. Da ayeuna mah di mana geuningan boro-boro daek nitipkeun ka ajengan setempat ngomongna ge ya sepek eta mah yang dibere udud ajengan kitu mah. Ilmu mahal. Iya teh, ilmu mahal. Di dia sim kuring tos aya 3 usum. Beak-beak geus pradeka di dieu. Duit ayo. Beas punggu. Sare kurang. Halawa
halawa eta mah geus teu diomongkeun deui begitu mah. Kewajiban urang eta mah halawa mun balik rokok sama-sama ewang kopi 2 aya nama ditambahan ku Haji Bubun aya nama diayakeun extra jos ya aduh jadi halawa teh 10.000 kopi 2 extra jos 2 can udud aya nama pan teu mahi geuning manggung sabungkus teh kudu sabungkus satengah. Kamu kan ada rupanya. Mau kecuali sare kita sudah sok nagih mun geus urang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kalau tadi dina takwa urang takwa ka Gusti Allah di dalam cobaan-cobaan anu menimpa urang. Lamun urang kuat dina cobaan eta nyaeta tadi teh saur firauh Kanjeng Nabi ngajadikeun Allah teh sapati-pati Allah ngajadikeun ka urang nyoba teh bakal ngajadikeun ngabuliaan jang urang. Kaituna urang kudu daek salat, urang kudu daek zakat, urang kudu daek beriman ka Gusti Allah naon wae eta dirinya lamun dicoba ka Gusti Allah. Jadi lamun urang dicoba ka Gusti Allah teh sabare hungkul ari salat tara tah dirinya ulah salah penafsiran. Dirinya lamun urang kudu bersabar teh bersabar dina salat bersabar dina cobaan kudu daek salat kudu daek itu ieu puasa komo lamun urang katimpaan dina bulan Ramadan kudu daek puasa ulah saukur bersabar dina cobaan gempa ulah saukur dina cobaan longsor anu sakitu mudah-mudahan ke warga sadayana warga Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bandung sadayana kabupaten provinsi anu insyaallah eta anu ngajadikeun cocoban ti Gusti Allah teh angin ngajadikeun bakal kemuliaan kamarantana amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu mudah-mudahan eta anu nuju dicoba atanapi anu henteu kakenaan musibah masing ngenging bersabar masing aya lamun anu aya dina parumpusna masing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Atuh dicekapkeun sakitu tisim abdi kirang sinareng kalebatana hoyong dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.